Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Menang sajongjongan mah jerempe tacan aya anu nyarita. Sikap jeung caritaan Jaka Sinangling mangrupa gambaran ajen wawanen jeung jiwa kapamimpinan anu dina mangsana berjuang teu ngarasa risiko pati rempan ku ajal. Sanajan kudu nyorang ajalna pati kibuyut debleng anu harita milu mairan caritaan. Sikap jeung pamadegan kitu deui caitan ilaing ku dewek bisa kahati jeung katarima Angling euy. Ngan ari cek pamikiran dewek ieu mah ampura dewek lain cangcaya kana kamampuan ilaing Angling euy. Jadi cek ijiran dewek mah ieu anu bakal mampu ngimbangan kekuatan elmuna simbah bujut piku saranggi mah iwati bapana ilaing Angling euy. Daon sababna sabab sirawing bapa ilaing geus tapi karena tahapan puncak elmuna. Jadi cedek dewek mah eueuh salahna euy. Mun Angling jeung Anti di mana engke Anti salametan rendengan jeung Surika bet piraku teu datang ka dieu Bapak ilaing Angling. Paradih we ku ilaing duaan ngeunaan kasadiaan dirina pikeun ngayonan siwiku sarenggi. Mun karago komongna keun wae dewek anu bakal nyalitana. Asa piraku mu ngabantu ka pihak urang. Wah, ngenya bener eta ceritaan kibuyutan teh Anglingan. Rasantian mendingan keneh kintu we damira aku ngatukang ngawing-ngawing hentre datangan kang dieu mah moko nama anteng jeung kibuyutan bakal bantuan ngomongan ka kang ngawing-ngawing napina hamperuan ye mang anteng lainan hentre mercayaan kang nakang mangponana Anglingan. Ieu mah sangukur mamikiran manganteng we nganu surua ngejeng kibuyutan. Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti silih tutup sakedeung. Telila Rasanti anu cumarita deui. Nu disaurkeun ku kibuyut sareng Mang Anteng ka hartos sareng ka tampi. Memang teu aya lepatna upami engke amarawing aya sumping anu tangtosna oge disarangan ku ibu. Kitu deui Eci Ayu. Nya urang sasarangan we meredih bantuanana kapun bapa. Tiasa ngabantu sareng teu mah ya kantun engke we dina waktosna. Leres teu Kang Angling? Ya bener kitu Anti. Kare tinggalan ke dina waktuna we. Kumaha jawaban ti amarawing? Anu jelas urang geus ngalakukeun upaya ngeunaan hasil jeung henteu upaya maka ditinggal kumaha milik urang sarea we eta mah. Balaruja harita milu mairan caritaan. Hampura ya. Kula jadi milu jabung tumalapung ka Ai Angling kitu di Karasanti.
Akang boga harapan anu sarua tuang Rama kersa ngabantos ka urang. Margi akang ge aya sentingan eta Mbah Buyut Waku Salenggih teh ajen pangartina lain bantrak-bantrakeun. Malah kasebut boga kakuatan anu tingkat dewa. Jadi secara pribadi kula boga keyakinan tuang Rama Sirawing bakal mampu ngimbangan kakuatan elmuna Mbah Buyut Waku Salenggih. Si Banteng Wulung mairan dicaritaan. Wah, bener itu balarujaan anu mantrak ngomongkeun ku nganglingan ngoge nganu menting mah nganggeus langkukeun supaya nanti hasilan ngejengtreuna mah ngumaha milikna ngurang sangreng reawe ngeta mah terus nisukan antian ngejeng sandikaan mudu laksanakeun mamaksudan panggihan sang Bang Baraha urang mupuhu pagoron lalu jadi anggotan bangrisan sumpaya ngabantu ngangbejaan nganggonta barisan nganu sangjena gitu mokona mah dinungasakeun we dina waktuna Kang Behanana mulu daratangan Kang dieu nitu tah antian jelas abdi serangkan dika enjing kene ge tos miang mun teh mah masih kene aya anu ka dieu manganteng alatan hayang menangkeun hadiah sembara ti tuan Mirem teh urang tos disarempang margi aya Kang Angling anu barisnya hareupanana aceng jeprut milu mairan dicaritaan desrang anu bakal hareupan mun aya datang mah teu saukur dan Angling wungkul lah Kang Aceng bakal ngabantu sih jelas lah itu mah terus terang le jago ada wajah warat di mana wae dihadapi lah ku Aceng jemput mah please deh ku si Aceng mah ti aya kagimir terus terang lah gitu pokoknya mah dan Angling ge kan lebih apa lah karena si Aceng mah kan jelemena kan kasihan ku sasaha gitu tah kasihan ku sasaha jelas ya kasih Angling seriletik balik terus nyalita ya abdi ge puguh we leg atuh ari bakal dibantu ku Kang Aceng anu teu sieun ku sasama teu urang Aceng mah teu sieun tentang ku pamajikan jeung Mang Emok ge tadi pikeun Aceng mah ari kitu musuh ka jeung ting taung badak ka jeung sasagawa lah ini teu selang gebrok Aceng anjir teu selang ah percaya saupamana ieu mah ye Amarawing tengah bantu ka urang tangtu abdi anu kudu ngayonan Mbah Buyut Waku Salenggih tah Kang Aceng kudu ngabantu ka abdi dina ngayonan anu jadi lawannya Aceng jeprut ngahulang sagedeng semua anu bingung oge kageteun teh liatus carita tunggu kumaha siap terus terang ke Kang Aceng mah kan kudu ngabantu sih yang hareupan sasa oge siap lah oke 86 lah tapi sok sanajan Kang Aceng teu sieun ku sasari kudu ngabantu talu ngalawanan Mbah Buyut Waku Salenggih mah terus terang sok kadadak mulas beuteuh Aceng mah mulas beuteuh lah kalitun teh busiat terus terang beneran aslina dan Angling Aceng eta lah kelemahan Aceng mah terus terang kangaranan rek tarung ngadadak mulas gitu lah ngusil beuteuh teh rek kumaha bisa tarung bener teu jeung atuh palangkakan diongkol di aduh pokona mah keparuh gue gitu lah pengan pokoknya mah intina Aceng mah terus terang siapapun orangnya ya bagaimana dedegannya terus ya gue sasa aja lah Aceng mah terus terang tetep we ke Aceng mah sakali dia terus ya gue sasa gitu bener deh wah anggesan ngenteng lulus janggingan nanti ngacapangan wae untuk sieunan kung sang saha ngajeng
Ari dek bener-bener diadukeun, ngadadak di jamah musa beteng. Wah, tumbang leg si Aceng mah. Bala hujan ngoge teprikeun kasurian, nganu kakarek manggihan. Singgang nama ngaya jalma nganu ngawas ngaceng jepurutan sing nganu henteu sinan kusang saha. Terus kumaha ya riungan teh Rasantian? Nya ayeuna mah dicekapkeun dugi ka di heula wae riungan urang Mang Anteng. Mun ieu Kang Balaruja ya punten ya di jajaran ku Mang Anteng tempat kanggo kulemna nyeureun heula di Bumi Marga anu caket ka dieu nya. Dinten encing we lah diatur deui ku Mang Anteng ya. Wah, bengres ngurusan ngeta mah Rasantian. Ngenyada ngeungeus beungki meutingan ieu mah. Ngeusan waktuna urang tenging istirahatan, goleran, sarean. Mokona mah duaan poean deui urang teh bakal ayakeun hajatan nyaeta rendengan Rasantian ngejeung sandikaan. Kitu diantarana babadamian di jero pasanggarahan Darmayuda dina peuting harita. Sedengkeun Nang Bole anu kelumampah sorangan lantaran kaputingan di jalan tapi jauh kapilemuran. Harita Nang Bole jadi sare di alam bebas. Malah terus sare kalong dina luhur tatangkalan. Dina paisukna bareng jeung ngagilirna wanci harita Nang Bole neruskeun deui lampahna neangan tempat anu disebut Sumur Legok Panamping. Sanajan Nang Bole tacanyaho lebah-lebahna ka tempat anu bakal dituju, tapi Rama Pamungkas waspada. Nang Bole bakal bisa tepi ka tempat anu dituju, sabab si Rawing anu jadi akina bakal marengan ka Nang Bole anu jadi incuna. Akhirna mah Nang Bole tepi ka tempat anu dituju, tapi dina jarak sababaraha lengkah deui ka Sumur Legok Panamping, harita jadi ngaraneug lengkahna. Nang Bole waktu aya dua jirim anu ngacuerat datang satu sama rancu dina tangtunganana. Nang tungarendeng di hareupeun Nang Bole. Jirim nu anya datang teh tetela dua urang jago kolot. Salah seorang di antarana harita neuteup antep ka Nang Bole betus nyarita. Si lain teu kudu kaget jang. Ningali kadatangan dewek luaan. Bisi si lain hayang nyaho ngaran dewek Ki Buyut Kalungkung jang. Yo sobat dewek nalah Ki Buyut Tarungga. Ki Buyut Tarungga milu nyarita ditujukeun ka Nang Bole. Dewek duaan disila ngukun disilain si anggangan jang. Sabab dewek duaan tadalik perhatian ku silain budak lalaki mangka cuma jajang. Tapi wanian teneng lu mampah sorangan jang. Jaseun ka dewek, ja silain jeung rek ka mana tujuan silain anu sabenerna teh jang. Dina karakterna Eyang Buana Putih, sikep jeung caritaan anu tenang, Nang Bole harita ngajawab. Wah cabi mah Nang Bole Ki. Nang Bole Ki Buyut ngabujeng ka dieu anu dituju mah abdi teh bade ka Sumur Legok Panamping eta tempatna mah. Nang Bole nuduhkeun ku curugna kalebah Sumur Legok Panamping. Ki Buyut Kalungkung ngararet kalebah Sumur Legok Panamping anu dituduhkeun ku Nang Bole. Geus kitu terus neuteub seukeut ka Nang Bole bari terus carita. Kulu. Dadek naon kitu saing datang ka Sumur Legok Panamping teh? Nang Bole, coba jelaskeun ka dewek.
nya bade turun we kalebet eta sumur Kibuyut. Eta tujuan abdi mada. Kibuyut Tarungga milu nyarita deui ditujukan kana bule. Alah ulang geus kudu loba nanya. Ata geus loba nanya ke naon-naon rungkung. Leuwih hade urang jelaskeun we karep jeung pamaksudan urang duaan. Ieu lang bule. Dewek duaan pangna terus nu kuntir si laing ti kaanggangan. Anu akhirna tepi ka ieu patempatan. Sabab dewek duaan teh ngarasa kacalik perhatian ku si laing euy. Udah kene tapi wanian teu leung-ludeung. Si lain eueuh kasieun nang bule euy. Datang ka labah dieu. Tempat udah deket ka pileuweungan. Sasajauh nagaran ka pilumuran. Anu matak dewek duaan boga pamikiran nu sarua euy. Sigana si lain cocok mun dijadikeun murid ku dewek duaan. Sabab dewek geus lila neliangan calon murid euy. Oh, keur bakal diwaris kakuatan ilmu dewek duaan, badan colongkung. Oh, bener sakana pamaksudan dewek. Pangna ngahadang ka si laing teh namule. Nu matak si laing teu kudu nolak. Mun diangkat murid ku dewek duaan. Sabab kemampuan ilmu silat dewek duaan kawilang geus panghebatna di dunia kajawaran mah. Jadi geus kitu lah diparangkeunana. Barang ningali si lain terus katarik perhatian. Geus kitu dikukun dituturkeun ti kaanggangan. Jadi si lain memang cocok jadi murid dewek duaan euy bule. Oh. Punten ya ka Kibuyut tuaannya kinya. Aduh jeung celana luka leke nih. Ieu hampir pegat teh yeunana karetna teh. Abdi mah teh aya maksud milayan guru Ki. Rupina abdi mah tiasa janten murid saira duaan. Betepang ge apa nembe ayeuna urang teh Kibuyut. Kibuyut Tarungga pasemona je robah bangun anu rada kasinggung ku carita nang bule anu geus wani nolak dijadikeun muridna. Kulu. Si lain bolona karana nang bule. Si lain na kabina-bina teh jeung wani nolak sia. Teu percaya mun ilmu silat dewek duaan anu panghebatna dunia kajawaraan. Dengekeun da. Dewek jadi penasaran, coba jelaskeun ka dewek. Rek naon panglasaing make jeung rek turun ka jero sumur Legok Panamping teh nang bule ha? Cok jelaskeun da bule. Kulu. Aduh, ieu mah ya meuli kompaknya. Abdi pangna bade turun ka sumur Legok Panamping teh jalaran bade teras numpi diri kitu abdi teh Kibuyut oge Ki Tarungga bade ngayakinkeun ilmu anu aya dina catatan rahasia anu ayeuna dibantun ku abdi. Ieu aya dina lebat balik baju abi Kibuyut. Punten sanes bade nyomongkeun diri ye sanesnya. Kibuyut kalungkung jadi penasaran harita terus nyarita. Kulu. Belak-bak. Jadi maksud si lain teh rek terus numpi diri di jero sumur Legok Panamping. Oh, kitu. Catatan rahasia naon dibawa ke si lain tenang bule. Harita nang bule siga nu ngahaja terus ngaluarkeun catatan rahasia ilmu panunggalan jati sampurna anu aya dina jero balik bajuna betus nyarita deui. Tah janten ieu catatan rahasia ilmu panunggalan jati sampurna teh Kibuyut.
kakantuna ti Eyang Jatinur Alam Suwargi gitu. Ditulis dina kulit handalam. Teras ku abdi digulung. Numawi abdi teh nolak we. Bade diangkat murid ku Ki Buyut duaan teh gitu, tapi gadah maksad, gaduh tujuan abdi oge. Ki Buyut Kalungkung. Jeung Ki Buyut Tarungga puguh we jadi karageteun ngadenge caritaan Cinang Bule teh. Sabab marehna duaan salaku jago kolot geus kung singadenge ti guruna masing-masing ngeunaan tahapan acen pangartina Eyang Jatinur Alam. Ditinggalna mangrupa catatan rahasia ilmu panunggaling jati sampurna aya di Nang Bule. Duanana jadi boga pamikiran anu sarua, boga karep hayang ngarabut eta catatan rahasia ilmu panunggaling jati sampurna nu dibawa ku Nang Bule. Sedengkeun Nang Bule ngasupkeun di catatan rahasiana kana jero balik bajuna bari terus nyarita. Rupina terus jelas pan. Sareng kahar terus rupina ku Ki Buyut duaan. Ngeunaan maksud tujuan abdi. Janten abdi mah bae teras ngabujang we ka sumur legok panamping sakalipun teu nya abdi da kumaha atuh gaduh pamaksadan anu tos di naon teh diajangkeun ti angana kitu. Punten ulah dihalangannya. Ki Buyut Kalungkung kancang harita nyarita. Huluk. Mangkelana Nang Bule. Si laing montong wakang alaing kadeus ya. Cek dewek mah si laing budak kene can wayah mun kudu ngayakinkeun ilmu nu aya dina catatan rahasia. Huluk belak-bak. Anu matak eta catatan rahasia ilmu panunggaling jati sampurna mending kene pasrahkeun we ka dewek. Artina ku dewek duaan nu bakal ngayakinkeun eta ilmu Nang Bule. Huluk belak-bak. Sikap jeung caritaan Nang Bule masih keneh tenang di ngajawabna. Atuh mah tiasa kitu Ki Buyut Lungkung. Mah tiasa kitu. Piraku teu pupuguh ku abdi kedah dipasirkeun kitu wae. Haitun teh kawasain sepuh wae. Punten atuh ari dipasirkeun ka saira mah abdi sami sareng hianat panginten ka Eyang Jatinur Alam. Margi ieu catatan rahasia teh terus janten hak diri abdi kitu Ki Buyut. Ki Buyut Kalungkung langsung nyiak beureum beungeutna. Nanakeun kasinggung ku caritana Nang Bule. Harita Ki Buyut Kalungkung ngareret ka Ki Buyut Tarungga bari gancang bari ngomong lalaunan. Kudewe kudu direbut secara paksa mun kieu mah ieu, Ruga. Sok ilaing mundur lah. Kemun geus beunang direbut mah eta catatan rahasia teh bakal jadi milik urang duaan euy. Bisa babarengan urang yakinkeun ilmu panunggaling jati sampurna. Ki Buyut Tarungga ungeuk bari terus ngajawab ponok. Upayakeun kudu beunang direbut Lungkung. Geus kitu mah Ki Buyut Tarungga ngacelat puluh ka tempat nu rada anggang. Ki Buyut Kalungkung musirkeun panenteupna ka Nang Bule bari nyarita. Caritanana ngandung ancaman. Kuluk. Belak-bak. Si laing bener-bener bodoh jeung belagug Nang Bule. Make jeung moal mikeun segala rupa eta catatan rahasia ka dewek duaan. Mun kitu mah dewek bakal ngarabut secara paksa. Si laing salajeng milih dibinasakeun ku dewek Nang Bule. Oh. Ki Buyut mah. Nya mangga we bade ngarabut secara paksa mah Ki Buyut. Mun keur abdi mah punten we sawios milu aja we abdi mah sareng tibatan kedah masihkeun ka sarira mah. Mun abdi bade upaya we ngabela diri Ki Buyut. Nya ge abdi budak keneh tapi dah kawajiban abdi kanggo mempertahankeun ieu catetan. Ki Buyut Kalungkung langsung ngawangun pasangan
bari nyarita ka Nang Bule. Jadi selain mun gitu mah kajian milih binasa kulungan dewek nya mangga teh langkung lang ada sia Bule. Memanglah selain boga kemauan ilmu silat anu kumaha sia teh bebenit kueun sia. Belekok dewek nanya sakit deui lek dibikeun moal eta catatan rahasia saya Bule. Matiasa kuku mah oge ki wah matiasa dipasiekeun datos milik abdi atuh Ki Buyut. Belak-bak mun kitu mah selain bakal modal sia. Wah, kurang ajar sia. Modal sia boleh. Lewat cilung Ki Buyut kalungkung miheulaan majuna rajang. Ilmu silat yang digunakan ku Ki Buyut kalungkung kawirang hebat. Kacepatan gerak jeung kekuatan panarajangna ngabahayakeun pikeun anu lawan. Ningali kana panarajang nuju lawan Nang Bule bisa ngarti Ki Buyut kalungkung memang boga karep hayang ngabinasakeun ka dirina. Pikeun ngimbangan kacepatan gerak nuju lawan. Harita Nang Bule ngagunakeun 34 bagian ilmu pangenteng badana. Kajadikeun kacepatan gerak panarajang nuju lawan bisa diimbangan ku Nang Bule. Datang panarajang Ki Buyut kalungkung. Saukyuk kiwar plos. Saukyuk abukilak plos. Sababaraha kali panarajang lawan bisa disingkahan ku Nang Bule. Dina hiji kasempatan sanggeusna nyingkahan panarajang Ki Buyut kalungkung. Harita Nang Bule aya kasempatan bisa ngasupkeun panarajangna sakali kana anggota badan lawan. Tapi di luar dugaan harita Ki Buyut kalungkung ngalakukeun panarajang balasan. Jeluk kali panarajangna ngahantem kana anggota badan Nang Bule. Nang Bule ngagro kaget pinahan ka nyeri terus kabangkieung mundur ka sababarengkah ka tukang. Ki Buyut Turangga adalah Ki Buyut Tarungga anu ngabandungan kana lumangsungna tarung ningali Nang Bule ngajaga kasaimbangan badana terus mancukeun ka tangtunganana. Harita Ki Buyut Tarungga nyeungsirikeun ka Nang Bule caritanana ngandung panghinaan jeung ancaman. Si lain tandingan Ki Buyut kalungkung sia Nang Bule kukumaha oge sia. Anu masak pamuhalan si lain bakal mampu ngimbangan kana ajen pangartina di lawan deuleu. Budak-budak keueul sia teh. Anu masak mending kene gancang bikeun eta cacalasia ilmu panunggalang jati teh. Tapi kawak bikeun mun si lain kae salama sia Bule. Mau selain yang binasa bigol dan catatan deh tapi kawak. Harita Nang Bule nyerang ngaret kalebah Ki Buyut Tarungga betus nyarita. Kalau aku mau ge mah tiasa dipasiekeun atuh Om. Om keul abdi mah milih aja binasa we ai tiasa mah. Sedang kedah masiekeun catatan rahasia mah teh amanat atuh Om Buyut. Kitu teh kada abdi mah da. Ki Buyut kalungkung anu geus saga diri ngawangun pasangan harita maju deui narajang bari ngagelo. Wah. Kuluk belak-bak. Si lain bana Nang Bule. Geus waktuna si lain modal sia. Lewat cilung Ki Buyut kalungkung kacepatan gerak jeung kekuatan panarajangna leuwih dironjatkeun. Tapi Nang Bule masih kena mampu ngimbangan karena kecepatan gerak panarajang nu jadi lawan. Kejadian seterusnya harita di luar dugaan Nang Bule.
runtuyan 4 kali panarajang lawan kena kana anggota badana. Sedang kenang boleh anu ngelakukan panarajang ngan saukur bisa ngasupkeun 2 kali panarajangna kanu jadi lawan. Kekuatan daya tahan badan Ki Buyut Kalungkung tercela leuwih hebat sabab harita ngan saukur mundur 2 lengkah ka tukang. Sedang kenang boleh mundur 4 lengkah. Ki Buyut Kalungkung leuwih teu heula mancuhkeun tang tunganana. Sedang kenang boleh harita keur ngajaga kasaimbangan badana. Dalig deug. Laneg. Nang boleh ngeureunkeun sukuna terus mancuhkeun tang tunganana. Ki Buyut Kalungkung musurkeun perhatian kana jelawana. Bari tus ngumbar caitanana. Kulu. Bedak bak. Kaya aku mau ge si lain tandingan dewek budak belagug. Si lain montong kaduhung sadang bule. Mun sagedeung deui si lain bakal ngababatang jadi bugang sia. Bodar kuleungan dewek. Kulu. Belakok. Nang bule masih na karakterna Eyang Buana Putih. Sikap jeung caritanana tetap tenang. Alah punten ya Ki Buyut. Ki Buyut Lungkung. Abdi mah panan tadi ge tos nyarios. Bakal ditampi sagarupi akibat anu bakal tumibaka abdi. Anu penting abdi tos upaya ngabela diri kitu tah Ki Buyut. Kulu. Belakok. Belakbak. Pak jauh mah si lain. Bebedakan ngabela diri oge sanang bule. Saukur meakeun waktu jeung tanaga tepoguh deui sia. Sagedeung deui si lain bakal modal sanang bule. Kulu. Belakbak. Nang bule dina jero hatena jadi ngabenerkeun kana caitana Ki Buyut Kalungkung. Tarung bakal lumangsung lila meakeun waktu jeung tanaga tepuguh mun teu bisa buru-buru ngungkulan nu jadi lawan. Nang bule jadi boga pamikiran sangkan kayaan bisa gancang diungkulan, dirina leuwih hade ngagunakeun kekuatan puncakna nyata ilmu pancer tunggal pungkasan. Harita nang bule nekadkeun dina hatena pikeun ngagunakeun eta ilmu. Ki Buyut Kalungkung jeung Ki Buyut Tarungga anu keur merhatikeun ka nang bule jadi karaketeun nu lain di kieuna. Padang ningali parobahan kayan dirina nang bule. Bukna anu peureum jadi rarancung carocong kawas-kawat. Sorot panon jadi semu hurung, saca kulitan jadi peureum, sikap jeung caitana jadi kasar dina karakterna Aki Buana Ireng. Tapi kakaget Ki Buyut Kalungkung teu lila. Malah jadi beuki kahudang amarahna jeung panasaran waktu ningali sikap jeung ngadenge caitaan nang bule anu jadi kasar. Ieu mah maneh teh keukeuh wae hayang modalan aing Kalungkung. Urang ajal kawas teuing kolot sareng goblok. Ngabacot we tarik maneh mah anjir. Geus montong ngabagus wae sia. Hayang diungha ku aing sia. Aing geus sabar, aing geus ngajelaskeun. Buktikan ku maneh mun heueuh mah sakadeung ge bakal bagug modan aing sia Hayungkung. Hasok maju sia. Si Irung Bangkong. Kulu. Belak bak kurang ajar sia nang bule. Rasakeun sia. Jorela culung Ki Buyut Kalungkung harita maju narajang. Sedang kenang bule nu ditarajangna harita teu ingkah di tempatna. Waktu panalajang lawan datang nang bule ngapendung panalajang lawan ku sapasang leungeunna.
bantrokan kekuatan tenaga ngaliwatan dengan masing-masing. Harita lumangsung balukar tina eta bantrokan kekuatan tenaga lapisan, harita